numantak dengan penuh keyakinan ku ilmu hisab nang ulama lain sambarangan ulama ahli Allah subhanahu ta'ala. Ulah nuturkeun bae yakin karena benerna mun teu yakin kabuatan ulama dek yakin kasah saya dituturkeun memantak bagi kiai-kiai nu bisa ngitung kemudian nyana ngitung hasilnya pasti sarua menggeser darjah sautak saetik aya nu 3 darjah lewat saetik aya nu 3 darjah ya 3 kabeh ge leuwihna beda-beda tapi si kiai menghitung teu make kana ilmu na teu percaya nyana kana ilmu na sorangan si kiai ulama nu bodoh nang atawa kiai nu teu ngitung nang emang sakikituna ieu mah kiai nu bisa ngitung haju ngitung nyana haju teu make ka ilmu na tungguan engke bakal ditanya ku Gusti Allah. Jadilah lebaran poe Salasa dengan penuh keyakinan sabehan nu naja ge ka poe Salasa we tinggal nu bisa ngitung katanya ku masyarakat kiai dek lebaran poe naon hari hitungan masalah ngan masyarakat ngajak ngerbo bingung cenah ieu kula kiai bingung kiai bingung masyarakat atuh abwabul bingung teman tanya deui ku masyarakat kiai di lebaran bae ai hitungan masalah sarua jeung diucingan atuh ai masyarakat ngerbo mah urang ngerbo bae yuk puasa hayangnya deketkeun diri ka Allah salat hayangnya deketkeun diri ka Allah jatitahna ku Allah nu rek ngaganjarna ka Allah atuh kitu kene ngazakat nunitahna Allah maka aturan Allah begitu lebaran nunitahna masyarakat milu ka masyarakat kiai panggoblog-goblog nanten si aya di dieu kiai tolol ayahnya oja satu bulan eta teu yakin ka ilmu na dikira hade maka ilmu teu bisa mempertanggungjawabkeun ilmu na kecak Allah di akhirat kiai copot ganjaran di masyarakat ya siapa nuturkeun masyarakat ada kiai teh hampura bae lain lu si hampura poe macam kerebek gitulah yakinkeun ku ilmu bagi kiai-kiai nu geus baroga ilmu yakinkeun muncak syara haram muncak syara makruh muncak syara wajib mantak naon sih nuturkeun Gusti Allah dina Al-Qur'an nuturkeun hadis Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hese ngabongkarna tuturkeun ulama menang hese capek ngaji teu dipake tuh nuantak pareng keyakinan di dirina atuh masyarakat lagi terpercaya bongan agak-agagan mentek cepu lagi ulah disalahkeun sasaha mun nyana eueuh nu ngambean ilmuna sebab nyana teu make ka ilmuna solana engke mah taun hareup muncak masyarakat kiai rukun wudu 3 bae lah heula tuh kiai eta mah bakal tilung kan jak kumaha masyarakat lah ju salat isya ada 2 bae lah jajan tunduh ada 2 bae nuturkeun masyarakat Pak tuh bantu ayo nuturkeun masyarakat bodoh kumaha dongeng kiai guplak diplak gitu mantak nyawa taruhanna kiai perang sekalipun mempertahankan agama Allah kafir paeh ge asal dipake karidho ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu para sahabat mempertahankan agama jeung memperjuangkan agama ulah nuturkeun pejabat ya pejabat menyana mah puluya pelei ge digaji ai sia kiai sekali-kali doang dibere BHS ge sia-sia kene kudu puluya pelei kurang mah puluya pelei na tak resep
kurang gucilak dicerak atuh. Itu kredit haram, ayah anak ada kredit, abah goreng halalkan. Ya anak boga showroom, gara-gara anak boga showroom jadi tekebat. Ya Allah, ya Rabbi, gila di akhir zaman agama neror, lain ku sasaha ku tukang nyekel agama nakena. Senin puasa Arfah. Terus kabaran di dia adikula haji entoh motong rambut boga anak deui nu kasabaraha meureun ka asa kamari ieu mah kawin hajuropo bae ka budak anakna. Atuh gawe meureun. Ayo di kamana tuh batur ngantor nya nu ka kamar. Aduh kadang-kadang atuh sing ngaji ge ayo aya ka kamar maka kamar bae. Cel deui. Ya, gunting rambut marhaba lah jam 5. Biasa marhaba, dahar bersama sakuma biasa sanajan teu gunting rambut ge di zaman almarhum maleman lebaran mah buka bersama bae Arfah. Atuh kalau bulan taran naon gunting rambut rada obat tokoh-tokoh nu milu aya. Dalah atuh masalah kadang masalah. Kemudian terus datang ke peting aya nu dahar hiji 2 3 9 masalah. Nu dahar bangsa jam 11 peting rada bermasalah. Terus camen teu parah, biasa-biasa mereka masak kada celung. Terus datang ke isukan lebaran imah dikosongkeun lalaki kabeh ka masjid awewe ka majlis kadi kosonglah imah balik lebaran dalahar deui biasa teh memang kitu santri dari santri artinya nampan keluarga jeung masyarakat atau prasmanan. Beres, kula dek ngatur strategi mencit kurban panggilah kepala santri ya, ieu embe pencit yang santri kabeh, ieu hewan nu gede yang masyarakat. Perkara ge ngomong pas gitu aya 2 laporan santri ka kula kiai cenah santri aya nu mabok 5, mabok naon tuh? Mabok daging sia ngomong sambarangan we embe na kita dipunjit geus mabok aneh mah. Atuh bukti da marabok we cenah kiai pinta. Oh pinta lo bawa we ka ditu ka Mantri Mujiono doyong babnya nama sok ngaji bae ka dieu jeung wau akrab. Bawalah ka ditu. Cek pamuji ieu serius da kudu diimpus. Mulai mencit kebo hiji takbir bebarengan beres mencit aya deui nu noel kiai dan santri anu mabok deui sabaraha urang 10 panamat 10 mabok masyaallah bodi ka ditungan make mobil ka atuh keluarkeun mobil supiranku wajapan anak haji Firdaus enggak gitu bawa punya naga itu mencit deui beres mencit tilu yuk bela ngadagoan gitu mencit deui aya deui nu laporan kiai santri mabok deui sabaraha 7. Wih kan loba amat bawa kadinya we ka dieu tah Mantri Munjir deukeut didinya tah ieu rupana di luar sepengetahuan kula ge teu laporan deui geus dibawaan we ka dieu can pati loba. Kula terus sholat zuhur kadi di sholat zuhur gitu naik kadi ke majlis santri laporan deui kiai pondok ieu anu mabok bawa kadi tukareupun imam mobil na geus standby bae bawa kadi dipayang ku saurang nu dipayang belah ke tuhu nu mayang belah kenca gitu ai barang datang kadinya ngagedepak kabeh. Kula marah kan santri nu narangtung opata ya atuh sia itu bayang ku sorangan ketua teh bantuan
lompatan yang agar itu dutiluan mayang nusa orang babalik ka kula lain teu kuatin kieu nu mayang ge kena aduh ayang seri ye mana teh jadi kieu terus salat zuhur di dieu bareng nu takbir ge kula salat ngana takbir di terus salat pada guri arba makmuman ber Allah lain tidak ke aduh agak seret cek baturan siap lain tidak ke aduh ditoel ku janate maka suku disingkirkeun nu nyingkirkeun aing nyiribeukeun ka atuh geus ambalaya geus bantu zuhur teh kulantaran sing hari yang loba laporan nggak kula geus teu konsentrasi kana kurban terus kita korban aya 2 deui geus bodoh jadi santri beneran teu konsen pencitan manggeus dipencitan ba'da zuhur mulailah itu pembelesan muka klinik